Baheula urang jeung manehna babarengan, tapi ayeuna manehna kalaka jeung babaturan. Nu tadina bibi kanyaah, tapi ayeuna kalaka jadi runtah. Baheula urang sakulin ka imah manehna, tapi ayeuna manehna kadon ulin ka imah calon mitoa anyarna. Urang ngarep mun manehna ngajak balikan, urang moal bobogohan, tapi dek langsung jadi pamajikan. Karena urang hoream deui ngarasakeun nyerina di saat kabogoh dihakan ku babaturan. Urang teu nyalahkeun babaturan, tapi urang nyalahkeun diri sorangan karena urang teu bisa ngajaga ieu hubungan sehingga manehna teu nyaman bobogohan jeung urang. Keur marane boga kabogoh, piara jeung jaga ti ayeuna karena penyesalan bakal datang tapi moal ngabejaan. Jeung ulah poho, like, komen, jeung subscribe. Da gratis cek si Atta Halilintar oge cenah.